Bismillah abdi ngawitan syairan ngisakeun kajadian di ieu zaman khusus nama anu nuju peperangan Zionis ngabantai Palestin teu aman tepandang budak remaja jeung kolotna sadayana dibantai nepi ka rata-pata getina di mana-mana akibat rudal nu ngahancurkeunana ngarebu nyawa ilang dina syahidna ngarebu oge nu terluka parana nepi aya nu pisah jeung panangananya kitu oge pisah jeung keluargana Palestina jadi lautan Cisoca budak nu can boga dosa budak anu can lancar dina ngomongna tos ngalaman kana kejamna dunia tos ningali bangunan alancur diserang ti langit ku pesawat tempur tesa alit jasad jalmi nu alancur ningalina menipa laur kejam sungguh kejamna eta Zionis eta hiji gerakan nasionalis boga keyakinan terasionalis membunuh adalah jalannya Zionis hayu sadere muslim urang doakeun mana bae duana dugikeun ka saderek urang anu mertahankeun agama sareng al-aqsa nu diangkeun mudah-mudahan marasing disobarkeun
amin 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 ya rabbal alamin. Mah aturan saukur bisa ngadoakeun da ari milu perang mah pimoal da bari kumoal jeung kudu sieun deui urang mah geus we urang mah ngan saukur bisa ngadoakeun nya kituna mudah-mudahan we atuh sing didugikeun doana nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitina ti simabdi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pray for Palestina.